erek napian beas ieu teh nya guys, tapi ngurus heula si bapa we da ameh jongjon. Heeh nya guys, biasa we ieu teh si bapa teh dielap heula. Da ameh seger atuh da nempona oge mun geus dielap mah. Heeh nya guys, sok aya we anu komen teh geuning cenah teteh meuni talaten urus kolot teh. Atuh nya guys, lamun teu diurus ku anak nya kusaha deui. Kiraku rek diantepkeun mah. Ieu oge alhamdulillah diarurus we ku anak-anak geuning si bapa teh. Abi anu pagawean ngamandianana, adi kembaran abi anu bagean ngabiayaanana, si bungsu we bagean ngajaga 24 jam eta mah nya guys. Sok kadang ketang ari beurang mah manehanana ge ngider. Kali eta oge ulin manehanana teh. Kesel atuh da meureunan cicing wae di imah mah. Lain kunanaon dijagaan wae teh da bisi erek kacai si bapana. Tapi nya guys, alhamdulillah ayeuna mah si bapa teh geus bisa ngesot. Teu cicing wae dina kasur ayeuna mah. Jeung deui ayeuna mah alhamdulillah we anu lukana teh perkembanganana teh mulai alus. Kamari kontrol deui ka poli bedah ceuk dokterna teh alhamdulillah ieu mah sae. Heeh nya guys, eta oge ceuk dokterna mah disarankeun cenah dioperasi deui. Ameh tereh katutupan geuningan si lukana teh. Engkena teh nyempog kulit anu belah kanan. Ku rupa-rupa we nya guys, geus we lah ieu we dijalankeun heula. Meureunan pedah lambat we. Suksesna erek kasehatna deui teh. Pikeun bae daripada dioperasi deui mah meuni asa trauma nya guys. Leukeunan we heula ieu teh dibersihan tiap poe teh. Ku geuning nya guys, ieu teh tos beres ngelap si bapa teh langsung we ieu teh napian beas. Heeh nya guys, di tapian kieu teh ameh awet we atuh deui. Simpenna teh ameh teu babari ngageblek geuningan lamun aya huutan teh. Singkat caritana ieu teh geus erek beres we napian teh. Heeh atuh nya guys, lamun di video kabehanana mah meureunan beak we memorina. Ieu we di alat teh mimiti ejeung tungtungna hungkul di video teh.